Lok, urang ge baheula mah kos kieu. Hayang nineng balik deui ka zaman baheula. Rame kikian. Mungkin andai waktu bisa diulang, hayang balik deui ka zaman baheula. Cing sok diulang ciga baheula maneh bobolucun maneh ayeuna wanita. Udah erang ngaco ayeuna mah geus baokan. Mana ting haliber meureunnan jelema teh ningali urang. Ngan heran kolok. Baheula mah cai teh herang ngagencelang. Heeh. Baheula mah jernih. Ayeuna mah tingali sakit teh kiru. Mungkin loba jelema lah anu maricieun sampah nu ngaruksak di huluna teh sebenarnya mah baheula mah sagala aya ti mimiti lalaukan bogo bogel uceng ceceregen pokona mah aya Ari buaya maneh buaya meureunnan keun bae brong lah. Aya nama jadilah pemuda yang pemuda. jelas eta mah. Tapi kayak ngomong-ngomong lok urang teh jeung si Ibon geus boga janji euy. Heeh, rek naon dah? Jiga nama erek nyin acara keur Agustusan teh. Oh, heuh kuduna buat acara brong nu alus. Mending ka ieu urang datang andalan. Ayo. Yuk. Poho paneng teh can nyokot rokok. Heueuh lok. Acara Agustus ayeuna mah kudu daerankeun.